anu akhirna Hasan Basri uluk salam teu ditemalan ku ibuna. Kaduana kalina uluk salam deui, katilu kalina aya nemalan ge kieu Kasep ulah sok ngaririwaan cenah ka ibu mah. Jadi Hasan geus disangka ririwa. Jadi Hasan Basri nyarios ka bojona neng urang teh disangka ririwa ku ibu urang. Saur bojona Kang Piraku aya ririwa anakan. Piraku aya ririwa anakan gitu Kang. Anu akhirna ibuna Hasan keluar bapa. Barang keluar ditubruk ku Hasan. Kulantaran ibuna ngarasa keung dianggap Hasan ririwa atuh menicro tengising Pak ibuna. San sete ulah nyekek ka emak san. Ririwa teh sanes Bu, ulah gandeng Bu. Ibuna keukeuh nyangka ririwa bae ka Hasan Basri. Bu, abdi teh sanes ririwa, abdi teh teu acan maot Bu. Bener si Hasan can maot. Teu acan. Malah abdi sareng putra, sareng pun bojo Bu. Di mana pamajikan maneh? Itu di luar Bu. Barang ditenyok ke ibuna teh mani moncorong cahayaana eta nu geulis. Ibuna mani sosoloyongan, aduh Hasan aing mah serab nenyok pamajikan sia mah meureun lain jelema sia mah ririwa. Ih lain Bu. Teras minarasa kalebet bapa. Tah ibuna sana jeroning aya di lalebet oge keukeuh can percaya ka Hasan Basri. Teu aya nu terangeun tatangana sadayana yen lamun Hasan Basri aya di jero imah kalayan anak pamajikan. Namun ibuna Hasan ngabogaan rasa keung sebab ngabogaan oleh-oleh bangsa berlian. Cek ibuna Hasan Kasep urang ngalih we ka nagara Baghdad. Coba neangan bumi belieun pasareun. Urang ngalih da bubuhan di kota nagara Baghdad marame anu dirajaan ku Raja Sultan Gani pada waktu harita. Kumaha ngajawabna Hasan? Insyaallah Bu, ke bada isa abdi rek angkat ka Baghdad. Barang ibuna Hasan bada isa teras barobo jeung minarasa, ai minarasa mah disimpen bae di kamar. Teras Hasan Basri bada isa narok genang leutik teras numpak kuda Persi deui. Ngabaranya sakumaha hantu di negara Basrah ka nagara maeta Baghdad. Barang datang ka negara Baghdad Hasan Basri teras milari bumi anu bade diical. Kalaresan aya hiji menteri, hiji imah anu kacil kalintang saena 2 tingkat bade diical. Nya ku Hasan Basri ditukeran ku berlian. Menteri bunga anu taya hinggana janten ku Hasan Basri dipeser kalayan disegel anu kalintang rapihnya. Notaris. Teras Hasan Basri mulih deui ka nagara Basrah sasaur ka ibuna, ibu bumi teh parantos kenging hayu urang ngalih ka Baghdad bae ayeuna mah. Cek ibu najang aing ngalih ulah wengi ibu mah teu tiasa mapah. Cek Hasan gampang ibu ulah seur saur bada isa mah urang ngalih. Jadi keputusan Hasan Basri bada isa bade ngalih. Ibuna kaget taya hinggana barang kabeh dipuat-puatkeun kana kuda Persi. Minarasa bebenah neng hayu. Ibu mangga geura naik kana kuda. Anu akhirna berangkat ka kota nagara Baghdad nyalut sakumaha hantu pating baranyai. Barang datang ka nagara Baghdad dur waktu subuh. Hasan Basri teras sareng bojona naretepan subuh. Barang berai berang yen nu geulis mah teras lebet kaloteng teu meunang katingali ku jalmi sebab besi geger di kota nagara Baghdad. Seueur anu ngalayad teu sangka Kasep iraha maneh teh ngalih.
tadi cara sumping subuh Bapak puluhan ribu para menak para menteri sudagar-sudagar ngalayat ka Hasan Basri barang beres ngalayat eta jalmi anu sarepuh teu lami dongkap parawan-parawan jeung rana naranyaan ka Hasan Basri disangkana Hasan teu gaduh bojo rada parawan maningaleut anak-anak menak sararumping nararosan ngabalegan ka Hasan Basri. Hasan Basri teu nampi. Hasan Basri jawabna can hoyong kagungan bojo. Bosen rana jeung parawan. Nya anu akhirna pala saderek tentrem we Hasan Basri rumah tangga anu akhirna bapa ieu nu geulis teh parantos bobot deui sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan anu akhirna sabalan 9 bulan bade lahir anu nampa orokna gemitohana sebab teu meunang kanyahoan kuno sanes barang bereset lahir anakna teh awewe barang cuplak puseur dibere ngaran Nuril Basaroh anu lalaki Nuril Basri anu awewe Nuril Basaroh jadi barang geus beres ngalahirkeun Hasan Basri emut ka saderekna anu 7 jangjina ngan ukur di pasihan waktu ngan 1 taun ieu mah geus ampir 2 taun jadi saderekna anu 7 geus sare oge di basisir laut megat ka Hasan Basri jadi Hasan Basri musyawarah sareng Minarasa cek Minarasa Kang wayahna akang wae nyalira sebak ka ditu carioskeun we abdi mah nuju orokan kitu Kang sumuhun neng keun we akang norek nyaba manapa teuing nyeselna ieu ka urang janji 1 taun tapi ieu geus 2 taun kaputusan Hasan Basri bada Isa rek mangkat sebak barang beres bada Isa Hasan Basri dangdos beres dangdos pamitan ka ibuna jeung bari nitipkeun bojona barang Hasan asup ka kamar eta ibuna Minarasa si horeng nuturkeun mati paneuri tapi Hasan teu terangeun namun aya Minarasa di tukang keterangan ye Hasan Basri teh aya Minarasa nuturkeun cek Hasan Basri ibu abdi terek seba ka saderek abdi titip bojo abdi ulah dibikeun kaluarnya Bu jeung titip ulkoma ulah loba omong kajenting betus dina inung suku ulah betus dina sungut Bu baju hikmat pamajikan simkuring dikubur dina lelengkaheun koma ulah loba omong eta Minarasa teh nguping da tukangeun teras Minarasa ngejat bunga anu teu aya hinggana ngadenge baju hikmat dikubur di lelengkaheun Ari Hasan Basri mah teu terang teras lajang pamitan ibu mangga abdi nyuhunkeun doana teras ka Minarasa ge kitu neng akang rek mangkat sing hade di bumi ulah kaluar mangga Kang nyangakeun bade angkat mamangga doa bidoa bae sing salamet salam abdinya ka barudaknya Kangnya insyaallah neng barang Hasan Basri barangkat telami dongkap ka Pulau Sehabnya diborok ku saderekna bari nararangis Kang dedeh teuing ari cece kunaon mah teu diajak gelis cece teh nuju orokan wayahna we salam nama aya ka araranjeun hampura dunya akhirat liwat tina janji tunah Hasan anu keur nyaba
kacaritakeun bapa ieu bojona Hasan Basri anu bungah taya hinggana nyaeta nguping baju hikmat dikubur di lelengkaheun. Dadak sakala minarasa teh ka ibuna ngomong kieu, "Ibu, abdi teh hoyong amengan ka pasar Bu, maningeus kesel teuing. Piraku Neng ngumara sakilamina henteu terang kaayaan karamean di kota nagara Baghdad Bu." "Neng, amanat ti caroge Neng ge Neng mah ulah kaluar geulis. Sebab keluar lamun Neng keluar manapah teuing ieu masyarakat di kota nagara Baghdad teh gegerna Neng." Keukeuh nu nyaram keukeuh nu maksa minarasa bada subuh dangdosan Pak ngais anak jeung nungtun Nuril Basri. Eta nu geulis teh make sutra bodas ditaretes ku inten baralian kudungan maning ngarumpae sutra bodas kitu keneh ditaretes ku inten berlian. Ai putrana di ais hiji ditungtun hiji berai beurang teh ngalong dina lawang panto ngahareupan jalan eta teh panto. Ai delman ti kidul ngaleut kakalerkeun pala saderek barang ningali eta anu moncorong dina panto kuda kabeh teu bisa liwat. Tukang delman ngabudah kabeh hawa bingung. Angapanana aya nyi putri turun tina kutumiri nangoh dina lawang panto. Anu akhirna ieu minarasa ceklak naik kana delman, tukang delman geus teu eling-eling. Berangkat ieu delman sapanjang jalan ka kota pinuh ku manusia anu ngiring ka minarasa. Tukang daging dilesotkeun tanggunganana ngiring nenyokeun anu geulis majar maneh nyi putri turun tina kutumiri. Tukang cenol papisah jeung tanggunganana nu macul papisah jeung sawahna nu keur ngejo papisah jeung kejona nu keur nyeuseuh papisah jeung seuseurnana nu keur ngising lulumpatan uprat ampret ku hoyong ngiring kanu geulis. Surak amal-amalan euneur ribuan manusia di pasar dugi karehe di unggal-unggal toko dugi karehe ngadeg-deg majar maneh aya nyi putri turun tina kutumiri. Lalaki geus teu ngurus pawa pamajikan, inung bapa geus teu nguruskeun anak, tunggal porok sok ningali kanu geulis. Pengorbanan lain seutik loba barudak katincakan beuteungna kuat bararetus saking kurame-ramena. Anu akhirna kumaha Bapak Sultan Gani ngayakeun penyelidikan ku bingung. Sebab pengorbanan lain seutik cenah bejana aya nyi putri turun tina kutumiri. Nah bener cing pati pangnyelidikeun. Barang disilidik-silidik ku eta pati si horeng lain nyi putri turun tina kutumiri kanyataanana bojona Hasan Basri. Pantes Hasan Basri ditanyaan ku unggal awewe teu kersaeun si horeng kagungan bojo anu kacida geulisna. Terasi patih laporan deui ka raja Gusti Sultan Gani. Jadi kajadian di eta kota seueur pengorbanan lain nyi putri turun tina kutumiri. Si horeng tina hasil penyelidikan abdi eta teh minarasa bojona Hasan Basri. Geulis teu aya bandingkeunana. Cek Sultan Gani, geelisan mana jeung pamajikan kaula? Pamajikan kaula bintangna parawan di negara Baghdad. Geelisan mana? Cek patih aduh Gusti teu tiasa ngabandingkeun. Sanajan dibandingkeun ge pajauh Gusti lir ka dia areng jeung inten mutiara jauhna. Kula ngajar cek Sultan Gani. Sia mangahina we ai kitu maka aing. Mandi dereken areng pamajikan aing, aing teu ngarti aya awewe nu leuwih geulis tibatan pamajikan aing. Patih kudu kabawa minarasa. Lamun teu kabawa dihukum gantung sia ku aing.
jadi etapati bingung tayainggana bangkitan Raja Kudu kabawa dedeh teuing lamun teu kabawa aing kajadian dihukum gantung aduh Gusti kaduhung bebeja nya datang si Patih ka bumina minarasa ka ibuna Hasan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon Bapak Bu wayahna we minantu ibu supados kacanak ka karaton raja Bu dipaehan abdi lamun teu kabawa minantu ibu Bapak amanat picarogena teu meunang ka mana-mana ieu manu geulis besi kumaha ona Bu bahaya kuring dipaehan lamun teu kabawa ka kuping ku minarasa ibu dihawatireun urang kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah Bu hayu urang ka imah raja itung-itung ngenalkeun we ibu kapak sakabawa nu geulis ka imah raja eta jalma kabeh pada euleuh ratusan ribu manusia daratang ka imah raja ku sebab nu geulis ka imah raja eta barang raja nenyok kana kagelisan eta minarasa muriang teu kawayaan nolok tok gadona teu liren-liren barang raja ningali kana pamun teu minarasa nolok tok gadona muriang teu kawayaan bener jelas Patih ieu teu salah anu akhirna si raja teh naros eneng saha ngaran minarasa Bapak bener maneh teh bojona Hasan Basri sumuhun Bapak ye tos kagungan putra 2 bener ku geulis maneh teh ya Allah ku geulis sumuhun kumaha atuh dikersakeun ku Allah teh kieu tok kieu minarasa teh Bapak keur mah geulis abdi teh bisa ngapung iih neng kumaha ngapungna tiasa cenah Pak namung acukna suhunkeun we ka ibu abdi pala hadirin di dieu yeuh minarasa nginjem tangan anu jadi raja teh Bu ka dieu Bu minantu ibu nyarita bisa ngapungan kudu make baju cenah bajuna di ibu eta ibuna Hasan bingung teh hinggalna dedeh teuing Hasan cilaka mun kieu jalanna kulantaran kajenteng betus dina inung suku ulah betus dina sungut ibu mah teu terang Bapak ulah ngomong dihukum gantung maneh lamun teu terang cek minarasa Bu pasihkeun bae pan abdi ge terang cenah dikubur dina lelengkaheun ibu aduh cilaka anu akhirna dicokot sareng ibuna Hasan ka pendak eta baju hikmat anu akhirna padipake eta baju hikmat ngapung ngurulingan kota negara Baghdad 7 balikan jelema nugikan nengak kabeh aya nu nepi ka lebah nepi ka paeh teu bisa tungkul deui ku rame-ramena jelema aya jelema pendek ngaganyel kana gado batur tepi ka paeh barang beres ngalayang 7 balikan jelema bingung kabeh nu geulis lungsur deui cek raja wayahna neng ngurilingan deui sabalik deui mah teu naon cek minarasangan abdi hoyong nyanak putra anu akhirna putrana dikelek dua-duanana kalawar deui ngapung 7 balikan anu akhirna manteng di tengah-tengah teras pidato tanu geulis pokna Sultan Gani katarima ku kaula dunya akhirat lamun syariat lain anjeun moal aya nu bisa nyokot ieu baju kaula mah teu wani kami toha kaula dibetah-betah ge kaula teu betah Kang Hasan hampura nya abdi sanaos akang dipanyabaan abdi mah bade mulih anak parantos kabawa ibu papisah jeung minantu Bu papisah jeung incu Sultan Gani doa bidoanya sing subur makmur maneh ngurus negara pala saderek beng minarasa kabur ka negarana waduh eta minarasa kokolemaran dina mega kabur ka negarana wah gara-gara tuh raja ngan aya amanatna minarasa ka ibuna ibu lamun lalaki Kang Hasal susul kaula ka negara jajah Irwak amanatna lamun lalaki susul ka negara jajah Irwak paladirin Sultan Gani Bruk nang Kuban cerik balilihan